Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ajibatu kaget kami lil mukminina kajalma mukmin. Innallaha ta'ala sayaktosna Gusti Allah taala lam yakdi eta henteu hukuman Allah lahu ka itu mukmin. Kodoan kana hiji hukuman illa kana angin lamun illa kana angin bukti itu kodok teh khairon eta leuwih alus lahu pikeun itu mukmin. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saya Ibnu Hibban ananasin katampi ti Sayyidina Anas. Ajib betul kaget kami lil mukmini ka jalma mukmin wa jazaihi jeung ngarasulana mukmin minas sukmi tina panyakitna walau ya'lamu jeung lamun nyahoeun itu mukmin kana perkara lahu nu eta tetep ka itu mukmin fisukmi dina geringna ahabba eta leuwih resep ieu mukmin hayakuna kana yen bukti ieu mukmin teh saqiman eta gering hatta yalqa sehingga nepi atawa tepung ieu mukmin Allah ka Gusti Allah azza maha mulia Allah wa jalla sareng maha agung Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Mas'udin katampi ti Ibnu Mas'ud. Aji betul ngerasa aneh kami lil malakaini kadua malaikat minal malaikati nu tetep ti malaikat nazala anu turun ieu malakaini ilal ardi ka bumi ya tamisani hananeangan ieu malakaini abdan ka hiji hamba fi musallahu di tempat salatna ieu abdu falam yajidahu teras temendakan ieu malakaini ka abdu tuma araja tuluy madep ieu malakaini ila rabbihi maka pangeranana ieu malakaini faqala teras ngadauh ieu malakaini ya rabbi hai pangeran kami kunna sayaktosna abdi sadayana naktubu eta nuliskeun abdi sadayana li abdika ka hamba Gusti al mukmini anu mukmin piyaumihi dina poenana ieu si abdu walailatihi sareng peutinganana ieu si abdu minal amali tina amalna kaza kana anu wa kaza sareng kana anu pawajadnahu mangka mendakan abdi sadayana ka abdu qad habastahu nyata nahan Gusti ka ieu abdu fi hibalatika dina tambang Gusti falam naktub mangka teu nuliskeun kami ka abdu lahu falam naktub maka henteu nuliskeun abdi sadayana lahu ka ieu abdu syai'an kana hiji perkara. Faqala maka ngadawuh Allahu Gusti Allah azza wa jalla uktuba kudu nuliskeun aranjeun duaan li abdi ka hamba kami amalahu kana amalna ieu si abdu piyaumihi dina poena ieu si abdu walailatihi sareng peutinganana itu si abdu wala tungkiso sareng ulah ngurangan aranjeun ka duana ulah ngurangan anjeun duaan min amalihi tina amalna ieu si abdu syai'an kana hiji perkara alaya eta tetep ka kami ajruhu ari ganjaranana ieu si abdu ma tegasna perkara habastuhu anu nahan kami kana emak walahu sareng eta tetep pikeun ieu si abdu ajruma ari ganjaranana perkara kan anu aya ieu si abdu teh ya amalu eta sok megawe ieu si abdu kana emak. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Mas'udin katampi ti Ibnu Mas'ud. Aji betul ngerasa kaget kami lil muslimi pikeun jalma muslim idza asobatu di mana-mana keuna ka ieu jalma muslim naon musibatun hiji musibah ihtasaba maka neangan ganjaran itu muslim wasobaro sareng sabar ieu muslim wa idza asobahu sareng di mana-mana keuna ka ieu muslim naon khairun ka alusan hamida mangka muji ieu muslim Allah ka Gusti Allah wasyakara sareng syukuran ieu muslim innal muslima sayaktosna jalma muslim yujaru eta diganjar ieu muslim fi kulli syai'in dina tiap-tiap perkara hatta fi luqmatin sehingga dina hiji huapan yarpauha anu ngahuapkeun ieu muslim kana luqmah gila fihi kana cangkemna ieu muslim. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sahal Baihaqi Imam Baihaqi an Sa'din katampi ti Sa'id. Aji betul ngarasa kaget kami lito libid dunya kajalma anu neangan dunya wal mautu bari ari maut yat lubuhu eta neangan ieu maut katolib wajib betul sareng kaget ngarasa kaget kami leghafilin kajalma anu poho walaisa sareng teu aya Allah
bimagfulin eta anu poho anhu ti itu gofil. Wajib tu sareng ngarasa kaget kami lidohikin ka jalma anu seuri mil afihi halna minuhan halna minuhan fihi kana cangkemna ieu si dohik wala yadri sareng henteu nyahoeun ieu si dohik arudia naha dipikarogi do ieu si dohik arudia naha dipikari do naon anhu itu si dohik amsakhito atawa dibenduan ieu si dohik. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Adi an Ibnu Mas'ud katampi ti Ibnu Mas'ud. Ajib tu ngarasa kaget kami liman pikeun jalma yastari anu meuli ieu man almamalika ka pirang-pirang abid bimalihi ku hartana ieu si man sumayu tikuhum tuluy ngamerdekakeun ieu man ka mamalik. Kaifa layastari kaifa kunaon layastari henteu meuli ieu si eman al ahroro ka pirang-pirang jalma anu merdeka bima'rufihi kalawan nyeun hadena ieu si eman bahwa mangka ari ieu ma'ruf aqdomu eta leuwih gede naonana sawaban ganjaranana. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abul Ghanami adi Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Kudu ngalayad anjeun man ka jalma la ya'uduka anu henteu ngalayad ieu man ka anjeun wa ahdi sareng kudu nuduhkeun anjeun liman ka jalma la yahdi anu henteu nuduhkeun ieu man laka ka anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari. Ajja ngajerit naon hajarun hiji batu ilallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala faqala tuluy nyarita ieu batu ilahi duh pangeran abdi wasayyidi sareng Gusti abdi abadtuka ibadah abdi ka Gusti kaza kana anu wa kaza sareng kana anu sanatan mang taun-taun sumaja'atani tuluy ngajadikeun Gusti ka abdi pi usi kanifin kana dadamparna jamban faqala teras ngadawuh Allah awa matardo naha henteu ridho anjeun an adal tu kana yen adil kami bika ka anjeun an majalisil qodoti tina tempat diukna anu keur qodoil hajah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Asakir an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Uzibat disiksa saha imro'atun hiji awewe fi hirratin sabab ucing sajanatha anu ngerem ieu imro'ah kana hirroh hatta matat nepi ka paeh ieu hirroh pada khola tuluy asup ieu hirroh pada khola tuluy ngasupkeun ieu pada khola tuluy ngasupkeun ieu hirroh fiha ka ieu imro'ah annaro kana naraka la hiya henteu aya itu mar'ah at amatha eta mere dahar ieu mar'ah ka hirroh wasaqotha jeung mere nginum ieu mar'ah ka hirroh id habasatha dina waktu ngerem mar'ah kana hirroh wala hiya jeung henteu ari mar'ah tetarokatha eta ninggalkeun mar'ah ka hirroh ta'kuluha na ngadahar ieu hirroh min khosyasil ardi tina jukut bumi. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Uridot ditembongkeun alayya ka kami saha ummati umat kami bi amaliha kalawan pirang-pirang amalna ieu umat lihasa bi amali hasaniha tegasna alusna ieu amal wasaiha sareng gorengna ieu amal Paroaitu tuluy ningali kami pi mahasini amaliha dina pirang-pirang kaalusanana pirang-pirang amal umat ima total aza kana miceun pilara anitori kiti jalan Waroaitu sareng ningali kami pisai amaliha dina gorengna pirang-pirang amal umat anu khomata nyaeta ngareuhak fil masjidi di jero masjid lam tudpan anu henteu dikubur itu nukhomah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad an Abi Dzar katampi ti Abi Dzar. Wallahu a'lamu bissawab.